Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa nu mulia, cunduk waktuna kana acara Warta Barita Tarkini Bandung dina bahasa anu dipidangkeun ku Ning Husi. Poe Ahad nu geus kaliwat di Kampung Manggis Hilir tepatna tabuh 10 enjing paratos aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga sarembur. Kusabab ayana longsor di caket pasawahan warga tanggal 7 Agustus 2020. Tina kajadian ieu sakedika hiji warga pupus anu jenenganana Bapak Sobri tukang kuli macul sareng 4 warga sanesna kudu dicanda ka Cimande kusabab tulang panangana pateuh katinggang urug. Tina kajadian ieu urang sararea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya deui kajadian anu sarupa. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring Susi Munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.